kaget denera ningali ingkang samya sampun prapta ingkang sampun prapta kaget ningali ingkang samya sampun prapta ingkang manek satengahing bumi Semar Badranaya bumi Semar Badranaya wis kena den penasti iya kersahian wedi Semar Badranaya kaget ningali astrajinya anu kiwari nuju dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah diri kancikan ku kasegede punirahangan dika saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung tahun sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan saperti anu karanapan ku dewek ayeuna jauh tina dugaan jauh tina panyangka ngeunaan si laing ayeuna anu keur leungiteun jati diri jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya datang orayan di Baleli datang oranyaan di Tenggelan sumuhun Pak tah dewek muarek mempersoalkeun kalakuan si laing anu geus ngan dewek hayang apa sabab hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab moal aya haseup lamun eueuh seuneu sumuhun Pak tah dewek teh hayang apa kunaon si laing jadi kieu teh da sifat jeung karakter oge tabeat si laing teh lain kieu jati diri si laing teh beda ti sasari digoreng-goreng ge dewek teh bapa si laing hade goreng ge dewek teh bapa si laing lamun aya kahayang meureun si laing teh sok gerawak sabalaka ka dewek ulah aya anu ding-ding kelir gendang siloka gerap pedar sacara basna nu kadada nu kaduga mameureun ku dewek dilaksanakeun lamun si laing boga kahayang ngan lamun henteu nyawayana da kaayaan dewek saperti kieu cik jang geura ngomong naon kahayang si laing teh jadi kieu teh kunaon jang kunaon paralun anu kasuhun hampura nu ditedak ninggalih nu ka pamrih Pak sia acana jisim abdi ngajawab pertarasan Bapak abdi hapunten tina sambudaya kelepatan jisim abdi ka Bapak geuningan jisim abdi kieu anta parantos ngaruntakeun wibawa jeung komara nu jadi sepuh parantos ngajaheutan manah Bapak dina waktu ayeuna hapunten jisim abdi Bapak
Pangeran mereka hampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana. Alim abdi engkang-engkakan dina jurang katunggaraan gara-gara dora katikolot Pak. Hapunten abdi Pak. Dihampura ku bapak jang. Ma dihapunten ku majang. Ari kakuring teu sudi. Paling geus sia kaing minta maaf. Duh, naon tah? Cing atuh jang, cicing atuh cicing tong ngomong. Nya atuh Pak. Heuh. Sok naon si lain teh jadi kieu teh. Tapi bapak ulah benu Moal nah maka jeung amek teh sok kayang naon. ai kawita mah Pak abdi teh matak abdi jadi kieu teh kawita mah tina ngimpi. Tina ngimpi. Tina ngimpen jang. Ngimpen naon Abdi teh ngimpi Pak. Aya 2 bulan kapengker mah abdi. ngimpi naon. Malam Jumaah Kaliwon. Malam Jumaah Kaliwon. Sumuhun. Ngimpi naon. Wong ngimpi togel meureun dia. Moal ngimpi togel. Cicing jang cicing jang cicing jang. Cicing cicing cicing. Togel ini. Sakali dia ngomong dikepret sakuaing. Hai meni galak. Tong sakali deui ayeuna kepret patuman. Hei. Kayak kitu ka bunda. Tuluy kumaha. Dina impian teh abdi teh keur ameng di Patamanan Pak. Doh. Keur ulin di Patamanan. Di taman. Sumuhun. Eta taman teh endah katinggalina Pak. Kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes. Di tengah taman teh aya kolam. Di tengah taman aya kolam. Sumuhun. Tuluy di tengah kolam teh aya air mancret. Air mancur. Air mancur lain air mancret. Keun bae da aing nu ngimpi nageleun sia. Air mancur aya air mancur teh kaluhur. Moal hiji kosong gitu. Tuluy. Dina eta kolam teh Pak pinuh pisan ku rupa-rupa lauk. Loba lauk. Sumuhun. Aya sabariji. Aya 3 mah. Ongko pinuh tapi 3 sia teh. Lauk naon wae? Aya lauk mujahidin. Mujair, mujahidin. Aya lauk mus. Mas, Aya lauk betekok. betok. Saput. Aya lauk sapud. Sapu, teu make de sapu. Aya lauk setap. Sepat lain setap. Setap apa gawe desa? Aya lauk ayep. Tuluy guys tuluy. Abdi teh betah dina kolam teh abdi teh dina sisi kolam teh diuk teh Pak. Diuk. Sumuhun. Suku kana caikeun ku cuprak dina cai teh. Suku teh. Sumuhun. Nah lila-lila kewawok teh digegel hancip. Manya hancip ngegel. Nya di balong aya hancip. Kubrokeun bae dah ngimpi bebas teh. Rek aya hancip aya pirangun oge kumaha aing. Tuluy. Lami-lami abdi ti dinya teh barang abdi ngareret ka belah kidul. Tuluy langeor teh Pak. Orai. Orai mangaleor. Ya malah ngeor. Aya naon? Aya istri meuni geulis teh Pak. Aya awewe geulis. Sumuhun. Eta istri teh ngange acuk kayas. Ngange acuk kayas. Sumuhun. Tuluy ngange karemong kayas. Ngange sinjang kayas. Ngange selop nage kayas. Ngange lipen nage kayas. Dilipen kayas. Sumuhun. Belengeh teh seuri katingali huntu nage kayas Bapak. Si Jurig. Ieu teh awewe cet sia teh kabeh kayas. Nya
bae da ngimpi si teh awas goyong bodoh aya. Tuluy. barang abdi ngareret ka manehna ngareret ka abdi tuluy jubret teh Bapak Naon? mata ngiceupan sabelah ka abdi Aduh eta mata mending ngejebret. ngiceupan ka abdi Pak eta istri teh sabelah socana bari nyampeurkeun ka abdi tuluy teu disangka eta istri teh ngagabruk ka api Bapak pageuh ngagabrukna Engkang Asda Jinga nu dipilarian ku abdi mang tahun-tahun pernah ayeuna engkang Cek saha? cek eta istri Tuluy. abdi moal kagungan caroge upami sanes ka engkang janji abdi moal kagungan caroge upami sanes ka engkang sok engkang oge kedah janji moal kagungan garwa upami sanes ka abdi cek eta istri teh tuluy da abdi teh normal pada geulis Tali janji ya. batali janji cek abdi ge neng nyai akang oge moal gaduh bojo upami sanes ka neng dikitukeun teh beuki pageuh nangkeupna ka abdi Pak manehna tangah abdi tungkul abdi digabruk Bapak bibir abdi dikenyot Bapak Hei. Sensor nu kitu nama. Sikat unik itu nama sensor. Ya. Loba barudak. Ae Dah. sok hayang kacai ai kieu teh mah nya. Rek naon? Lain calana teu puguh sereg. Geus dahar loba teuing meureun. Ada kehidupan rupena. tuluy Indiaan abdi dina impian teh Indian teh kumaha? Kumaha atuh apaleun Bapak. sumuhun maksud teh abdi teh bobogohan aya tangka kai dipuihan ku eta istri teh bari nyanyi ari eta istri mah nyanyi muih aya abdi mangadong kiih di tangka kai teh Nya bangsa urang mah kitu tah bedana jeung urang India teh kitu tah. Urang India lamun aya tanggal kai teh mungih bari nyanyi. Urang mah jauh pipis mainna tanggal kai teh. Nya jower kieu. tuluy silih suntrung abdi teh pa silih seblok ku kasono silih simbeuh ku kadeudeuh Bagja eta. silih suntrung abdi pa silih huapan balang silih suntrung ari abdi malalaunan ka manehna ai manehna ka abdi tarik nyuntrung kuna teh sasangkleng contowor kujubar teh abdi kana kolam barang ti kujubar barang abdi hudang Bapak cing goreng abdi lagdag tina dipan Bapak abdi mata kikian teh jabarna mah kaduhung hudang Bapak Bersambung. Ai. beuki lila beuki dieu Bapak abdi kabas nu gelo inget wae kata istri jadi kapikiran ngajung jurigan lami-lami abdi niat tina hate Naon? abdi kikian teh sebenarnya mah hayang kawin Bapak Yoh, Naon? kawin teh. hayang kawin Bapak Atuh aya anak. amueng aya anak gang nah atuh lain ti kamari mula si laing hayang kawin bagja dewek ngadengena jang Numur bengalam. nuhun numur bengalam anak aing ayana ma tereh minantuan urang mah Kakang Semar tereh jadi aki ma tereh jadi nini ma Beres. Kuring tereh jadi uyut. Hei. Jadi meng. Ai naha si lain hayang kawin mah atuh lain ngomong ieu. Nu diantos-antos ti bareto didaguan ti baheula di anti-anti ti behari ku dewek. Da dewek ke hayang kaompolan buru-buru kaompolan ku incu. Dewek bingah taya papadana bingah ka giri-giri ayeuna mah ya. bagja mah obat anak maja bagja
tinemenan emak yang meni bunga-bungangang emak ngadengena hidup hayang kawin tersangka Kakang Semar tere jadi aki. Bagja mah bagja. Gusti nu agung lanceuk aing normal geuning. Nya hayang kawin jeung naon, A? Naon? Naros teh Kang. Didagor sia goblok. Naon salah naon kuring? Eta nanya bieu. Maka jeung hayang kawin jeung naon? Emangna aing ucing? Jeung saha gitu? Poho salah ngomong. Hayang kawin jeung saha jang? Urang mana nu nepi ka hayang ku si laing teh? Sok. Gerawak sabalaka urang saha? Nah kaedanan ku urang Kubang. Ya, eta rupina. Sanes Pak. Balai ka urang Sukatani. Eta Lain. mana tuh? Ka Batang Punong. Tameureun. Lain dawala. Ka Kepuh Angga. Lain. Ka Pasir Senang. Lain. Ka Babakan Junti. Lain. Ka urang Janem. Ai. Jadi kajanem rek naon teh. Nya hoti mana sia ka Janem? Kasaradan gitu sob. Di bejaan ku si Kibaron tuh. Kampung Saradan. Eta teh nu mau Tempat naon teh jang ngurak. Nah. wisata, daerah wisata. Nya. Sanes Pak, sanes ka urang dieu. Ka urang mana? Anu aya dina impian abdi Pak. Anu aya dina impian si laing. Sumuhun Saha jang? namina Heeh. namina teh Wirginingsih. Wirginingsih. Anjir, hade ngaranna Wirginingsih. Keren. Wirginingsih wi tes gata 13 mun teu salahnya. Salapan yang 13 teh 22. Gini nih sabaraha nih? 2. Nih 20 hiji jeung 20 tilu. Si 8, 2 tilu nya 8 tilu hiji. Moal 75 keluarnya gitu. Jauh. Nya. Jigana Wirginingsih teh watona atawa wadana kemisnya. Lain goblok cerbo. Wajar biasa poe atuh beda sapoe wajar. Paingan ngadukun teu payu wae da salah wae saeutik kitu ning. Wirginingsih Sumuhun urang mana? urang luar negara Pak. Urang luar negara. Sumuhun Negara mana? Giri Retna. Giri Retna. Sumuhun putra raja Bapak. Anak raja. Sumuhun Ulu. Anak raja. anak raja dawala. Raja Giri Retna nyata Prabu Kanaka Murka. Anak raja, bener anak raja si lain teh. Sumuhun Dina ngimpi. Sumuhun Pak. Wirginingsih Sumuhun. Aya bagja teu daulat mah.